majikan sia nyi geus asak bener atau seakan asak ya teh sok kenya geradahar geunah di gresok rada pahit mosan mungkin bae we tuh sanokan mantap cik pangbukakeun nyi sok urang buka hagra oh nyawe bener geuning ieu mah teh kotok naon asaan heula kuat naon si teh bisi teu meunang bisi kurang uyah kurang pecin kurang gula asaan akang atuh wais dikotok asaan heula kuat pais dikotok beleguk nya pais dikotok kuat asaan heula Isi palungtungan akang isi palungtungan ke akang nyeri hati ditinggalkan kudu jadi adik tapi lagi ngasaan unggul atau akang mewek isi teh ogo bergering segitu wae asana lah tuh buru orang tekuat yang ada kurang amis bro akang sarwana sia pemajikanana pasti kotok kudu dihakan bae apa dia masarat ubar atau akang na mun seueur emutan teuing kira-kira teh nyaah akan jadi adik geus tong ngalo gede amok cijo ya nya atuh apa kembalian jangan gedekeun rai wis dikotok deung kasaan apa Pak Oman bukieun Pak Oman Oman bade aduh nanang bade aman bade oi mesti kotok man udah oh lagi sampai kadang bisa na aman mah segala dihakan mun betes bawa aduh ampun euy man TikTok deudeg bisa kotok oh jadi lain ah ceucing sewa oke man kamu dihakeun ka dais maka baur man akang lain ngacot wae sok-sok keur kasorangkeun buru atuh asana lah bisi tengeunah bisi kaburu tiis amangeunah hayang haneut-haneut nya daharna nganggur atuh si gedegeun itu masaan saya enok syuting itu cing loba ngadaharna cing loba sakitu mah teu bage karasa aing nu mulai ka negeri aing na moal sok deui akang mabuk siapa mabuk kumaha rasana rasana kumaha tong bujrut kumaha rasana pahit akang karek kasanti kotok nah ngeus ajakeun meunah we kitu wah aing mah gagal ambu gagal pahit euy diceureuy deh tuhnya komo kuring mana gering akawae nu cager pahit mong yang nu amis belum naon maksudna sih teh tak kuring mah teh gering akang pakai itu kan arti kotok berarti kotok si akang sih naon itu naon maksudna teh tak kuring mah teh gering teu naon di situ naonan ieu aing geus heubeut teu panggih jeung akak sono mereka basa harita we da leuwih dulang panggih teh teu haji RW kuring teh hayang heureui batur sono mereka aman tamelar dayeuh kolot wae tara daek ka Padepokan ayeuna mah kuring teh batur hayang heureui jeung haji RW da teu wani ka kolot mah naon situ maksudna hayang heureui jeung kuring teh jeung akak sono akak teh geus heubeul hayang heureui aleuwihan teuing sia teh heureui teh belegok bina-bina teuing maka jeung kunahakan
di kota aing. Bukan bae atuh kumaha tarasana. Pahit euy. Aman dibere ngasaan. Sautik ngaletak mah ge. Ngeunah lumayan we euy. Dicuruykeun teh. Dijajis deui si teh. Lainnya adi jeung lanceuk teh meni akur kitu. Lain eta heureuyna meni siga Ajang Sukmana jeung Aman Sasmita kitu pisan. Dulu aing mah benar-benar ting sia teh heureui teh make ieu atuh euy. Make etika sateu hirup teh. Make tatakoan. Cik ari teh kotok deui mah kudu dihakan bade we. Atuh kan bae hampura we. Hampura. Nah, carana kuring mah yang pangijeng nu jadi lancong. Akanna tamelan. Tabonga akanna tamelan cenah boga abong ayeuna geus jenggot geus nyees jeung Bapak Haji Ikin Sodikin Ngajabat di RT akan. abong jadi CS Bapak RW leuwih dulang meni hare-hare ka kuring tah meni poho ka kuring Kena jauh. hampura we teu da sibuk rek jeuy panggung kamari mah komal Agustus menang 21 acara tuh komo kitu mah akang hare-hare we ka kuring bina deui sia teh leuwih heureui da pleguk sia teh nya hampura we atuh eueuh hampura aing geus kumaha atuh lamun kuring teu da hampura teu bisa dihampura wayahna yeuh ruksakna nagara teh naon yeuh nu salah dihampura Itu. coba lamun nu salah dihukum Ya. kapan Agus Jalong ke lautan hampura atuh Gusti Allah lautan hampura nu gaduh hampura tah lamun hampura ieu beunang dipenta dulu ieu hampura teh dibagi-bagi tah ieu kasalahan meureun dijieun-jieun hukum nu salah mah yo Salah di hampuranya. kana mah hampura ka kuring moal jadi hate aing mah nya geus ngakan dipoto Aleuwihi heureui teh. kalau jauhkeun sia aing mah jauh-jauh ka dieu Jauh lempang itu nya. leumpang aing mah Gunung-gunung. moal dihampura kuring sok dihampura ku aing ngan aya syaratna naon sok ku kuring sok syaratna kudu kawin jeung rana urang leuwih dulang mentong tarik teuing bisa diaminkeun ku Haji RW teh sok naon sok syaratna si laing dihukum ku dewek kudu jaipongan kudu jaipongan kan ieu teh aya pamunut ti Bapalin Mas nyaeta laguna Wangsit Siliwangi deuk jadi sok lah kuring rek jaipongan asal dihampura ku akak sok dihampura sia ku aing sok tinggalkeun ku aing tah di lega tah di lapang tah sok geuleuh si laing mah Jang Kang Cepotnya akan dikotok Nyi tong cicing didinya ngeus ayeuna mah nyanyi warage lain bisaan mah pamajikan kuring nu satia ka kuring teh ngicilik we dengan abeuh ge mimilu wae Budak. nya romantis kuring mah hareupeun batur mah nya biasa we tukangeun mah silih siksa teh geuning silih dadetkeun nya jang aya laguna nya Wangsit Cilik